Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Yuk rame-rame urang nonton UYS di Channel 2. Salah jalur. Batur tah. Kayaknya bisa deh. Terang teu apa ku hal eta ibu rek nyarios heula nya. Sok atuh dalang. Tapi oman Jempe. jempe. Ya, siapnya? Cing munduran sekali. Umat jempe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon deui dalang? Jempe. Tadi di warang jempe. Uluk salam atunya di walar heula. Oh. Umatnya tuturkeun ayeuna sok mencadoskeun ku ibu yang kali pola hidupnya. Oh. Tuturkeun dalang sakumaha dicarioskeun Nah. ku dalang. Tuturkeun. Ya. Sampurasun. Sampurasun. Kumaha eta teh? Kumaha? Kumaha ya? Kumahanya. Sok atuh ka dinya. Asal ieu. Maksud ibu mah. Maksud ibu mah. Jadi kumaha tuh? Jadi kumaha? Kumaha atuh? Tadi ibu kan iya
dituturkeun sakumaha Nu nu dicarioskeun dicarioskeun ku ibu salepakna. Nah, makan. Lamun gitu berarti instruksi anu salah eta mah nya. Si anu lepas. jelas. Udah jelas. Diterima. Masukannya diterima. Ya. Siap. Sok aya namanya orang nyeret lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang pamirsa sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah dina danget ieu tiasa tepang sareng seni reog khususna nu aya di mung sateh acana hapunten bau bilih wae ke dina ngahibur ieu aya cariosan anu henteu merenah oge paripola anu kirang sapogodo sareng teu merenah. Masing-masing Ieu mah mung saukur hiburan. Kurang pangkeun heula tapi nya. Orang mah tukang seni, mending pakai seni. Ada seniman. Wah, sok. Pakai lagu gerak. Dalam Mana mana Pakai lagu, cik. cek heula cenah sok. Mana nu kudu dipilih anu ieu cantik anu ieu gaya anu ieu lucu anu ieu mana nu kudu dipilih anu ieu manis anu ieu gelis anu ieu manja anu ieu mana. Naon atuh? Sok kali cik sorangan Naon? sentimen eta mah. Ah, Pokok nepangkeun cenah. Ari bieu nu ieu manis, nu ieu cantik, nu ieu lucu. Ari tempo di dieu pada nepangkeun. Geuri tepangkeun. hilap jalan. Itu pisan-pisan. Ayo aturan tepangkeun. Aduh bingung. Asa tadina bade milih anu ieu bakti cantik, anu ieu anu manis, anu ieu anu manja, anu ieu siga monyet. Tiga monyet aya dinya beli alau. Tiga monyetnya. Ada gelis monyet lagi. Ada monyet goreng, monyet mande. Ayo kita pangkel. Nyanyi atuh. Atuh ayeuna mah sok nyalira tepangkeun. Kita sasarengan angkat. Tepangkeun kayak kita sasarengan. Nya sok atuh hampura itu be salah. Sok atuh sok. Pek. Tepangkeun nyalira. Sok, ya. Bila ditepangkeun. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tenang we. Tenang, ngaganggu. Tenang, ngaganggu. Sok karek nepangkeun cenanya sok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Orang aja. ibu-ibu, Meni centil. nepangkeun abdi nu geulis teh. Eta mah halim paelehkeun. Ya, pena ngomong eleh we nya. Ieu masih gana alim eleh. Nyanyinya kedah hari gaduh cita-cita urang pin juga mah kedahnya. Tapi kedah aya ikhtiarna, tapi kedah aya usahana. Ya. Udahlah ikhtiar isaha mah di mana nya? Siga ayeuna ikhtiarna urang nyontohan marurang kali anak itu. Urang umaja kasadayana. Ya. Iya contohna tahu urang kali. Nya contohna aya generasi. Pakai lagu dah. Nya Pakai atuh. goreng udah. Marokan cicing udah. Ngikir ya jadi nasa galurupi oge urang teh kedah mipit. Amit. Nah, kudu mental. Eta
Ayo nama orang ku kidung heula. Ya. Siap ya? Ya, kido. Di kemprangan ya. Ipis. Ya, ipis. Bismillah sejak wiwitan seni reo kuntilatean nu aya di Sukajadi nyanggakeun hiburanana mugi Gusti nang tayungan di UYS Channel 2. Seni reog nu bihari nyangguara deui seni Sunda tuturunan nyanggakeun hiburanana pilih aya kalepatan kasadaya Amin ya robbal alamin mugi Gusti natayungan. Kumaha ieu teh kakak jadi siga dogel gitu ieu teh kumaha? Iya, budalang. Terus miring Oh. bangga gitunya. Itu bangganya. Ya, Kusalang udah disalurakan. Kurang Penyurakan Bumira. Jadi orang bisa ngareognya. Ah, itu soalnya sasingkungan Iya. soalnya Datang ke seni urang teh seni Sunda khususnya ya seni reog naon sih nu penting urang kamu diajar di tengah-tengah kamu tuh kalau regenerasi khususnya nya Abi tos 17 aya tahun. 17 tahun domina plusna nya ngan ieu kantun ieu dog-dog nanya mudah-mudahan we kapayuna mah ku ngalangkungan ieu nya nah teh aya barurang kalinya Udah kayak nama gedingan loba. Aku baru orang kali, ayo nama gini gorok ke kalau bana teh. Tokan nih, Tokan, dalam lu kayak gini tah. oh gitu naon kita oke urang teh terang sesuai dengan zaman ayeuna Ya benar. Asal kurang gitu. Ya, gitu ya. tapi ulah hilangkan Hayilah generasi. Ya terasi bener. mobil Generasi. Saya tahu garasi. Beda. Kita mau gorong auna teh garasi, garasi kontrasepsi sekali. Itu nya beda. Kamu lamun pakai cebek mana deh? Sama Oh garasi. sama lah. Nah, ini nama tepangkeun atuh. Oh, itu
Oke. Berarti ku ayana situasi sareng ayana kondisi ieu urang teh nunjuk hati banan.